ayeuna teh urang arek ngupload babaturan YouTuber momennya hajatan ayeuna teh. Kode nangke nu kieu. Kode nu kieu. Saha nu rek kawin saha? Pajar geus. Pajar. Dot si Pajar teh saha? Si Beung Keuyeuk, si Beung Keuyeuk beuh. Maneh naon kadona? Alah. Iya. Ini geng. Kacau. Pokona malah kumaha we geus keseruan nangke tempatna geus lah. Pidoana. Ieu naon jang? Semoga lancar hakina mau ada sing kuat nahan maken. Kuat. terus Sing kuat ngeujeuna. Sing kuat ngeujeuna. lele doana Sing dilancarkeun lah kituna. nah kitu Apakah kuburu naon sing enggal di paparinan anak nu soleha. awewe berarti Nu soleh di soleha. Sing babari asupna. sia dari Lah pokona mah. oke bor Sing babari asupna. kedeung deui mangkat ulah poho subscribe like share Beda gimana cuy? Selamat di dunia, oke, selamat di akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadiratullah wa iyyakum ajmain, pangresa al-mukarram, pangresa kasepuhan, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, anu palintang dipihormat dimuliakeun serta mudah-mudahan Allah dirahmat amin. Allah wa iyyakum ajmain, mangga urang samilajeng kana sakumaha pelaksanaan prosesi akad nikah namu dan ajang lajeng ka akad nikah sunnah menawi tabarukan kawitan kawasan rukbani kaum dilajeng kawasan kalimat al-fitnah adat istighfar ofis salawat sakumaha anjuran ti Kementerian Agama perkawis kawasan rukbani nikah diri kalarasa nu parangtos persiapan mulai ngangkat ibadah tabarukan bari ngoskeun baik kasepuhan ti besan menten ti pasir angin antara ti kasepuhan ti dieu ti bakal mangga aya para pengesahan tabarukan. Bapak nikahkan putri bapaknya banyak tong penting Pak. Nah, itu ada ibu ada teh ada tegak pada tetep si anu nikah panganten itu dinikahkeun di bumi tenangkeun sejarah luruskeunnya amanah biasana seperti kan urang niat ibadah milari insyaallah tur urang niat nurut kana takuma ajaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam urang tabarukan wonten pitulung pangraksa ka Allah wasilah asan kalimah ta'awud bismillah sadat istighfar abi salawat sarangan mangga sadayana a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah astagfirullahaladzim min jami'il ma'asi wa dzunub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Enggak tak. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda Abdul Fajar Sidik bin Bapak Maman Kamaludin Bapak nikahkan dan Bapak kawinkan putri kandung Bapak bernama Intan kepadamu dengan mas kawin berupa uang 199.900 rupiah dibayar
tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Intan binti Aning. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah. Alhamdulillah. Barakallahu laka baraka alaika wa jama bainakum wa barakallahu baraka alaika wa jama bainakum. Bismillahirrahmanirrahim. Bos. Hei, kumaha perasaan anak Sedih bos. iya make sedih Model ciwi, model kieu patut ciwi nanti. Ciwi na kieu. Baheula jadi ciwi ayeuna menang ciwi Ada ciwi lagi, guys. Aduh. Sedih kenaon? Bunga jadi plong. Plong. Bola. Mantap. Sekali jadi. Aduh, Kenapa live streaming ya? live streaming. Malam pertama. Doana keur barudak naon bos. Rezekina. Pengantin yang udah kan dua pengantin ini. Sing naruturkeun lah. Nuturkeun kumaha ya? Kan kurang atuh. Bari asukan. Ayo enak mah ke Jaro. Siap, mantap. Let's go. Gaskeun. Beres makan, beres. Beres, mantap. Acara selesai. Kita langsung pulang aja, guys. Pamit dulu. Ayo pamit ah. Oke, yuk. Kacau, kacau. Sponsori sponsor. Ini sponsor tuh di halangan sama. Sakinah mawadah warohmah. Amin. Kuat yang penting.